paribasa we ngajak ulin. Terus Ari dina ngariung tara mau udud. imah we deket masjid. Terus ayo sholat di imah. Ngaku preman. Terus Ari nyeblak teh di ladaan. lupa we geulis. Terus Ari ka amang teu bogoh. Iya, 7 tambah 3 sabaraha hiji? 11. 10 di mana-mana oge. 11 lain 10. Cek saha ieu teh? Cek motorek. 7 tambah 3 mah 8. Udah sarete kong. nyarios we tara gaduh artos. Terus ari tiap dinten tukang paket kabring. Kasiangan wae. Terus Ada kemakat ngusep jam 4 ngecek. ngaku preman. Terus ada disamperkeun ku soang kabur. Turaan mau motor ninja. Terus Ari beli bensin di kantongan. Sarung WBHS. terus Ari karapak liwat peureum hayam. Ieu budak abdi make di dieu kita meuli tarasi teh budak teh. Parto, Naon kicelik? minta duit Kang Dadan. Make minta duit ka Pak RT jajan mah kawatoret tuh. Mau ngasihan di barekorong. Aya korong hejo are. Kurang geuleuh. Pang, nempo watorek tuh. nah ini teh kebiasaan jeung Pak RT lin. Pan teh asisten urang meureunnan ngan aing pokona mapang cilaka ingat di mananya euy. Cilaka naon teh asa rusuk gitu. Pokona mapang ieu mah cilaka. Kamari ku urang teh mapayan warga watorek teh mapayan titah kerja bakti isukan Jumaah. Naon coba kalah KBB ka warga mah ngecelok duit tuh. Itu duit warga. Duit nih teh Terek ngecelok. Wah, kalau ngecelok cenah di geus begitu duit warga rek dibalikeun deui ku urang. Teh kumaha pikiran watorek teh ka harti. Geus puguh meureun si Torek mah saliwang. Nah, atuh mah dititah wae ku RT. Heuteuna pang karunya upagawean otak kurang dijieun asisten oge. Kan nyata aduh soakna teh ngomong lain pan kaituna teh. Bingung. Nya kumaha atuh ayeuna teh? Gua aing bingung pang. Harga diri RT ieu aduh ayeuna sok ayeuna ieu duit ieu lamun dibikeun ka si Torek. Bagikeun deui ka warga misalkan teh mah. Da mau balik bakal dibelikan kana kikil paling ge da karesepna kikil. Ari kieu teh naon teh? Ya, kita tak pakai kikil, kikil teh kulit, pang kulit. Tah tina kulit bedug, tah bisa dijieun kikil. Apa sih watorek enten itu seganya? Keur ngaletakan bedug. Bedug pangnya atau bola ieu nya bagi duit. Pira aku si Torek bikin kulit bedug.